Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit lupa ciwit-ciwit, jam lupa antai-antai, jeung poe lupa gie-gie. Disusul ku minggu lupa untuy-untuy, diteang ku bulan lupa anjang-anjang, jeung dituntun ku tahun anu pauntun-untun. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Nu Maha Gofur, nu mika bendu jalma kufur jeung takabur, nu mika ngewa ka jalma nu sok zalim ka dunya. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang curahkeun ka baginda anu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunana urang sadaya tiasa ngaraosan nikmat iman, nikmat Islam. Jeung mudah-mudahan urang sadaya kaasup umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin nu musim abdi dipika hormat, nepangkeun nami abdi Nadia Meisy Nur Paidah di kelas 11 IPA hiji. Dina waktos ayeuna abdi bade ngajak ka sadayana kangge ngemut-ngemut di sakumaha pentingna urang kedah ngagaduhan cita-cita atawa impian. Hadirin nu dipika hormat, cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang. Lamun urang teu gaduh cita-cita, urang bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung sabab teu apal tujuan tina hirup. Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit. Ngarah urang semangat dina ngahontal eta cita-cita. Jeung urang sadaya salaku siswa pastina apal kumaha cara ngudang cita-cita eta. Nyaeta ku cara diajar sing getol, diajar sing tekun. Hadirin nu kusim abdi dipika hormat, saenjana ngahontal cita-cita teh henteu hese. Lamun sanya ku urang diusahakeun, ku urang diudang mah pasti bakal kahontal oge eta cita-cita. Apanan aya paribasa, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Eta ngagambarkeun sakumaha sena urang ngahontal cita-cita pasti aya dileukeunan saanya-nya ti ayeuna mah pasti bakal kacumponan oge. Jeung deui urang salaku siswa ulah sampai salah pergaulan. Hadirin nu kusim abdi dipika hormat, dina zaman anu modern ieu urang sadaya kedah pintar-pintar dina ngagunakeun teknologi. Sabab teknologi tiasa ngagampangkeun urang dina neangan ilmu pangabeureut, contona internet. Janten kusabab kitu urang sadaya tong asa-asa dina migaduh cita-cita. Urang sadaya kedah percaya ka diri nyalira bahwa urang tiasa ngahontal eta cita-cita urang. Sakitu nu kusim abdi dipika hatur, mugi-mugi tiasa aya mangpaatna keur urang sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan anu teu merenah kana manah. Hatur nuhun ka sadaya perhatosana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.